Ka kuping suanten adzan di masjid tikat tebihan sing horeng teh ngawartosan ngajak sholat bebarengan ulah sok sholat di imah salagi ayam masjid mah pribumi atawa semah ayo urang berjamaah ka kuping suanten adzan di masjid tikat tebihan sing horeng teh ngawartosan ngajak sholat bebarengan 27 ganjaran eta teh nu berjamaah lamun salatna sorangan hiji ge mun bener Fatihah ka kuping suanten adzan di masjid tikat tebihan sing horeng teh ngawartosan ngajak sholat bebarengan ulah sok sholat di imah salagi aya masjid mah pribumi atawa semah ayo urang berjamaah ka kuping suanten adzan di masjid tikat tebihan sing horeng teh ngawartosan ngajak sholat bebarengan 27 ganjaran eta teh nu berjamaah lamun salatna sorangan hiji ge mun bener Fatihah